Sorangan teh butuh anak cau. Butuh. Anak cau teh aya bapana, aya indungna, aya emakna, aya ninina, aya ieu akina. Karep eta mah masalah ka indung bapana ek ninina ek akina karep teuing aing mah teu butuh eta mah aing butuh sote anak cau bibitna. Kapan nya anak cau? Ku menangisku karena rindu. Kenaon mang dek? Lah biasa we ye keur neangan pibisniseun. Ya wing aya bisnisan ya. Aduh, cocok. Beneran ya. Kebeneran aya bisnis naon? Ya teh wing teh keur butuh anak cau. Anak cau. Tapi kudu sina loba. Butuhna sabaraha loba? 200.000 GHD sok. 200.000 tangkal. Heeh. Anjing, loba eta mah. Oh. Sabaraha satangkalna? Satangkalna teh nya tergantung cau. Aya nu Hargana? 50, aya nu 100. Cauna cau naon wae teh teh? Bebas cauna mah. Gampang cau mah loba anak cau mah kuing sok. Gampang ke wing neangan. Bener tapi ieu teh. Bener ya mah. Bisnis bisnis gede ya mah. Sok kuing ek di teangan ayeuna genan. Loba anak cau mah. Loba di Banyak babaturan sok wing. atuh. Siap sok. Bener ya teh tapi ya? Bener. Ek neangan wing ayeuna. Ya sok. Lumayan. Tangkal cau mah loba di lembur genan gampang gitu masih ngerek. Tong boro-boro 200 tangkal, ek 1000 tangkal genan kalayanan kuing ayeuna genan. Tong jon aing mah bibit cau rea ieu lah. Tahun aya nu meuli mah daeng ku aing dijual. Lumayan aya piduiteun. Aduh. Cabutan jukutna da kudu bararesih kepan aya di leuweung teh euy. Da geus Bang! bararesih mah. Naon? Ah, kebeneran aya sia di dieu ya. Aing aya bisnisieun ya. Bisnisan. Heuh. Kerek. Oh, tuh aing bisnisan mah hayu. Mana loba tangkal caunya? Loba aing mah. Kebeneran pisan. Aing butuh tangkal cau anakna. Heeh. Butuh 200 tangkal. Aya nu butuheun. Butuh 200 tangkal. Heeh. Anakna Anak anak cau. cau. Anak cau. Anak cau. Ai indungna, Indung naon? indung cauna erek. Nah, kana indung cau. Cih. Eta bapana erek deui. Anakna aing butuh anak cau. Heueuh pan sorangan teh butuh anakna lain. Anak cau aing butuh anak cau. Butuh aing ek meuli 200 tangkal, boga teu maneh? Loba anak cau mah. Aing butuh. Ngan meureun kudu jeung indungna. Indung naon dia aya sia tuh? Yang indung cau. Aing mah butuh anak cau. Heueuh kapan anak cau? Berarti aya indungna. Karepna teh ngatu itu masalah aya indung aya bapana mah. Aing butuh anak cau aya eueuh. Ji, kapan kudu kabeh prieu aya indungna aya bapakna. Aing galak lieur ieu mah. Butuhna sabaraha? 200 tangkal. Dua aing mah sing 1000 tangkal ge aya. Tanggeus aing butuh aing. Ayeuna geunan. Ngan kudu jeung bapakna. Nah bapana naon atuh? Bapak cau naon atuh? Heuh kapan bapak cau jeung indung cau? Aing mah teu butuh bapana jeung indungna mah teu butuh. Aing butuh sote bibitna, anakna, anak cau. Kumaha sih sorangan mah? Nya ke atuk bapakna jeung indungna ya kudu ka aku. Nah ka aku kumaha aing kalau kabeuki lieur. Ih, kapan aya cau teh aya anakna. Anak cau aing butuh Tah. anak cau. Sorangan teh butuh anak cau. Butuh. Anak cau teh aya bapana, aya indungna, aya emakna, aya ninina, aya ieu Karep akina. teuing eta mah masalah ka indung bapana ek ninina ek akina karep teuing aing mah teu butuh eta mah aing butuh sote anak cau bibitna. Kapan nya anak cau? Ai anak cau. Anak cau. Yo. Lamun anak cau dibawa ku sorangan eta indungna teh meureun nalangsaeun jeung bapakna. Anjing kalau begitu nyambung. Ai akang cager tapi. Ih. Nya cager atuh. Nih jol-jolan ayeuna kana ngabahas kana indung bapana cauna atuh. Ji. Yo. Ai sorangan teh kumaha sih? Yo, pre nya. Lamun anak cau teh dihasilkeun tina indung jeung si bapak cau. Jadi anak cau, ayeuna ku sorangan anak cauna ek dibeli. Ek dibeli kuing anakna. Ai indung jeung bapana ek dikamanakeun. Atuh sabodo teuing aing ngelis urusan aing eta mah. Nya aing kajenting teu dijual ai kitu mah tuh. Cih, nah ai akang. Loba anak cau mah tuh aya 1000. Aing butuh anakna. Apaan heueuh ye anakna? Anakna aing butuh Ya. anakna aing mah teu butuh indung bapana mah teu butuh karepna teuing. Kumaha sih ieu mah aing nu meuli teh? Heuh anak cau butuhnya. Butuh aing anak cau. Tah, anak cau teh dihasilkeun teh tina si bapa jeung si indung cau. Nya. Ayeuna anakna ek dibawa. Ek Ek dibeli. dijual, ek dibeli.
ai si bapak jeung indungna kumaha? Atuh nyawa teuing lain urusan aing eta mah urusan akang anu ngurusna kinan. Ci. Aing mah putus teh anakna. Kan urang teh kudu berperi kemanusiaan yo. Anjing galak kabut gini. Jadi arek dijual moal anakna. Lamun erek kabeh jeung indungna jeung bapana jeung akina jeung ninina ku urang dijual. Lamun anakna hungkul mah moal. Aing Karunya salah ieu mah aing salah nanya ieu carana. kumaha janten? Kumaha sia wae Kang lah pusing aing. Iya aing mah kumaha anu ek meuli teh. Geus pugu-pugu ya indungna, anakna, bapana, ninina, akina. Aing Beli, kalak beli. pusing Kadia. Bandungan jalma nu ge. Kadia ga? Naon deui? Ya, kadia. Sok, ek dijadikeun moal ya. Lupa aing gitu tadi deh ngomong. Sok wae ek dibeli, ek aya 200 tangkal geunan. Nah kalau kang ngalilieurkeun wae ngomong teh tadi teh kabulak-balik wae. Kapan uhun sok ku abek dical. Sok aing butuh anakna. Uhun tapi anakna, indungna, bapana, beser sekalian. Ya, Geus ayeuna mah kieu mah. Sok ayeuna mah dibeli indungna, bapana, akina, ninina, anakna dibeli ku aing kabeh sok ayeuna mah. Hah? nah Sok. itu ai kitu mah. Kan ya ribuan tangkalnya. Sok dibeli. Sok we. Bade dipeser mah. Ku akang nya. Ek dibeli pasti tadi ge aing ngomong teh dibeli, ek dibeli. Bade iraha. Nyaina ge hanan bager atuh. Oh, siap kela. Tapi kumaha tong kenya? Kumaha naon deui? Kapan ayeuna indungna jeung bapana dijual. Terus Ai abing ke menang anakna ti mana? Masih wae lah aing musingkeun sia mah. Jadi Teh moal kalau teh. kamu gini wah aing mah jadi musingkeun sia mah. Bener. Wah aing mah musing aing. Para rubuh pisan aing pembelian teh.